campur. Cerah mah. Embung urang udah hidung sem coklat rasanya. Udah takut. Kenaon ieu? Keur milih sendal. Sanggut teh dilebet. Aya. Kiring lah mam soalna lamun di imam disarekan godin teh. Jeung neangan. Yo na budak godin ka imah urang sugan lieur. Cara mah tuh bisa nyarekan hidungan jeung. Heeh, cara moe Jeung papai. Bisa dengan sanggup dibeakeun. lah keun bae da teu purun ka ajarana oge da keur begoleran. Nah kenaon di dari tuh? Penungguan udahar. Da anu dahar Kalau godin dibeakeun. jika dia. Ngeuna daharnya oyak kieu nya. Aya teh imah saha ieu teh? Masalah. Ieu teh nu gaduna teh saha? Buka ada ieu oge tetanggana di dia. Ieu nu gaduna ieu. Ya kalau goleran nu gaduna nya. Ya eta kenaon cikeneh? Dari HP, ada HP nanu batur, dicocokin bogan. Oh ningalian sendal. Sendal. Baru tuh jaket ciga kieu teh. Eta mah sweater lain jaket. Alus bener eta sweaterna. Gaya pisan. Di mana? Nah di mana? Oh, sugan teh ieu jaket. Oh ieu teh sweater. Ieu teh sweater teh ti Arya Kenita ieu teh ngeunaheun pokona mah. Nuhun nya daharna engke deui lah ka dieu deui. Tong ka deui para radu ieu mah imah batur. Ada kenaon? Biasa keur ngabuburit Di sama di mana? geus tibadinya tah ti imah awewe tah tibadinya Aji, awewe di mana ya? anu ka 10 geus nih ada urang bekerja di lembur Aji, siapa pak awewe mana geus di mana euy Orang geus ulin, ieu mah bari nubuan raat tuh. kumaha tah Banget karucingan tuh jadinya. urang sok sugan di dinya aya Oh, punya keboga kolot-kolot. sok sugan di dinya Dari kumaha nubuan raat ya mah. Orang ek nanya ke dirinya ieu. suku heeh Kieu ya. Nyerian mana suku katinggang ku batu 1 kilo jeung katinggang ku kapas 1 kilo. nah atuh jelas-jelas ketinggang ku batu atuh Ya lain atuh. naon kurang ku kapas nampang meureun Yang nyerian suku sete. Oh kanyaho. nya anu ning mare pinter Nyerian bener teh nyerian suku. teu nyaho ajaran Kalau ini ajaran ya lain tinggal ku batu ya. ajaran sok ajaran bae jajan Dia mau kawalat kelabu tinggal. geus Geus lah tulis mau balik. Kawalat kelabu. dikasih saudara teh geus Cerah mah. Embung urang udah hidung sem coklat rasanya. Udah takut. Kenaon ieu? Keur milih sendal. Sanggut teh dilebet. Aya. Kiring lah mam soalna lamun di imam disarekan godin teh. Jeung neangan. Tadi di tengah dingin kali. Action. Yo na budak godin ka imah urang sugan lieur. Cara mah tuh bisa nyarekan hidungan jeung. Heeh, cara moe Jeung papai. Sok. Alhamdulillah warag Eta kenaon eta? Bisa dengan sanggup dibeakeun. lah keun bae da teu purun ka ajarana oge da keur begoleran. Nah kenaon di dari tuh? Penungguan udahar. Da anu dahar Kalau godin dibeakeun. jika dia. Ngeuna daharnya oyak kieu nya. Aya teh imah saha ieu teh? Masalah. Ieu teh nu gaduna teh saha? Buka ada ieu oge tetanggana di dia. Ieu nu gaduna ieu. Ya kalau goleran nu gaduna nya. Ya eta kenaon cikeneh? Dari HP, ada HP nanu batur, dicocokin bogan. Oh ningalian sendal. Sendal. Baru tuh jaket ciga kieu teh. Eta mah sweater lain jaket. Oh, sugan teh ieu jaket. Oh ieu teh sweater. Ieu teh sweater teh ti Arya Kenita ieu teh ngeunaheun pokona mah. Nuhun nya daharna engke deui lah ka dieu deui. Mangga sami-sami. Action. Tong ka dia deui kalah godin di imah batur. Action. Tong ka dia deui para radu ieu mah imah batur.